Sawah Harejo salubur piasileun dia mah. Bantal nu naik. Kalian dia ya. Aduh, mantap ada tahu. Sawah salega sarajuk subur ya panen teh mah hasileuan ya pasti semua hariwang sawah teh. Ieu teh naon sepatu nya aki-aki mah nepikeun ka geus eksoeh deui kieu. Sang nah Eksoeh nya Bismillah. Ieu sepatu geus kieu tapi can kabeli sawah euy. Ieu teh sawah. boga sawah seperti kieu tah naon Mana di posisi sawah? jalan. Hah? Mana sawah? Ieu sawah pan. Ieu mah balong. Ih, kasep-kasep nyala wading. Tuh, sawah tuh. Yuh, kita hayang sawah. Itu gitu ngalirna ka ditu. Cipan ieu teh di sawah. Di balong ieu mah pan ieu cek balong. Aing mah heueuh nya. Tuh, sawah kitu tuh aki-aki mah hayang euy, isi jalan. Jadi lamun panen teh ngeunang dibawa kana motor. Teu kudu di naon ngaranna teh? Kudu dipanggul. Teu buru manggul. Nya, pan ieu di palisitasi, naon? Palisitasi, naon? Palisitasi. Nya tah eta. Fasilitasi. Ngeunaheun jawa jadi eka sawah teh kudu ngeklek lempang. Kamu ini balong tuh, laukna. Iya balong ongko pan. Tuh, lalindeur. Iya ongko pan ieu balong sisi sawah tah kitu. Biar. Anjir, mana ngaruas Ari si kuya. Naon? Ya keur ngarurus ke naon? Aing cerita aing aki-aki ieu ngeunaheun kian ieu situasi sawah kieu aing hayang seperti kieu sawah ieu. Gampang. Nah, gampang-gampang tanyakeun heula boga duit nahan teu. Heeh, aya teh duitna. Duit mah nuturkeun atuh. Tuh nya cek Osep ke naon, Ya. gampang jeung Osep mah. Sendal aing. Ya kasep. Lamun urang boga Butuh sabaraha hektar sawahna? Ya heula. Lamun aya kahayang, lamun urang keyeng teng ti pareng cenah cekolot ge. Nya sok gampang ieu masalah eta mah. Naon cenah naon tadi? Amun kayang pasti parang. Heeh. Ayo nasibna alus. Loba butut Cida ya. nasib Abang mah mah. halus wae nasib mah. Aya sapatu kumaha nu tadi caritakeun nasibna kumaha sapatu? Alus teu? Iya gantian bakal alus Nah, berarti nasibna butut. Bisa wae kitu. Kan bakal alus ya ge. Geus langsung nguruskeun sepatu ayeuna mah nguruskeun sawah kumaha. Jadi kumaha? Mun aya mah siapa tuh Sabaraha hektar butuhna? Sabaraha wae atuh. Gampang. Aya mah. Gampang. Na percaya. Ai boga duitna sabaraha puluh juta? Aya nu kasep gampang duit mah. Tambahan ke Tambahan. Mending kene mulang aya si Osep mah moal waras. jeung di siji. Ih, ngobrol Waras apa? tuluykeun wae tuluy. Ieu kumaha urang? Tuluykeun. Urang kumaha ieu? Mun mau dibaturan. Sok aneh wae cicing heula. Apa nambah pugu? Bari ngaji gitu. Aya mun ngajual Sep. Hah? Bisa naik ngajual. Ah ya, gampang jeung Osep mah.
Ya pokok orang luas ka aing kehet. Si kawin naon tadi ieu. Si kawin naon? Ulin we atuh urang mah hayang niis ka dieu aing Ieu mah. ngaharian aing tadinya. Sia mah Aing beloe ngaharian aing. Dah seri aja ngaharian beli teras. Ngeganggu aing keur nyaman ieu teh keur niis ya mah. Datang ka dieu. Banyak urang hayang niis. Ka dieu teh. Wae kudu sawa aing mah bedo. Yo ala-alis kitu. Sawa dihasilkeun. Dihasilkeun teh kok maneh harejo kitu aduh. Aing sawa aing ngomong-ngomong. Dijual mah. Oh, mau dijual kan 100 juta ke sawah kieu landok ieu mah. Tampo parena atuh. Coba duit. Moal duit. Teu, aing ka jual sawah nyandung hanteu aing. Kabogoh teh gablek kawen oke jual sawah. Ieu lamun ngajual sawah teh mun gablek ka candungannya, mun gablek ka bogoh karek jual sawah. Jual dina sawah teh nyandung keboga ka boboh. Pasti bakal aya nu dahekeun geura anu beli ter kieu mah. Gitu euy. Oh, ge ieu euy. Untuk sawah. Aya kebun aing dijual mah. Ulah aing Sawah banyak mana-mana. Geus kebun. heueuh lah kumang kewek aing dieukeun diusahakeun. Heuh. Eta mana opieuna kaleng ge loba. Aing tah kopi kali sakieu. Tah. Da aing mah. Tinggal kopi unggul ya. Nah, aing. Cina eta padu uyup bae sia mah. Eueuh nanaon mah. Ini Kopi aing kali saeutik uyup. Gitu Sep. Jadi kumaha gitu. butuh orang teh sawah mah. Aya jang DP-na teu. Aya. Kewe urang ayakeun we atuh nah. Asa teuing. Urang hayang sawah model kieu mah ieu. Berarti keke kalau mau panggede ke wing penta DP-na. Bager. Siap. Benar. Ah, Ke wing ka dieu deui. nyar gana we. Sabaraha? Samurah. Ya iya. kawan. Hiji dah. Ngalangan bae. Serius pisan ngobrol teh. Duit. Kudu serius. Resep tong dalak-dak teuing kitu wae lah. Geram ulang. Resep model kieu ieu tah. Erek. Geram ulang. Sabaraha hektar? Ih, siri kamu. Aya ke DP marinya. Hah? Aya ke DP lain. DP naon? DP ieu sama. Aing kudu neangan sawah ka mana ieu nya. Usaha deui nu jual ieu. Jakal ka di daekan aing mah. Tidak daekan lumayan ieu teh. Jadi daekan lieur neangan mau jual sawah saha. Mahanya. Hulang-hulang kecep mana keur naon di mana? Teka ciri keur ngahulang. Mikiran naon gagaro di. Pusing wing teh. Pusing. Katingalieun teh. Pusing ieu teh soalna wing aya bisniseun. Kan pusing. Mana bisnis naon? Kapan dia aki-aki rabig, mangato. Oh. Butuhan sawah. Nah mangengankeun ka wing. Wing diheugan, tapi wing tapal. Ah, baca sanggupan atuh mana? Jika tuh ngaranna ge bisnis nya disanggupan teh heula atuh daripada ku batur manten. Tungtungna pusing. Tukan iker neangan atuh sugan aya nu kajual sawah saha. Hayang. Oh. Orang tadi papangjing sebliter. Naik naon papanggi hukum mah. Tah sawahna lalega di ditu, balik ditu. Cuman karek dijual moal. Yang nyandung. Kumaha cenah? Teuing lah cenah kurang kewe tapi alus cenah nyandung heueuhnya euy cenah. Tah mun kumaneh. Oh, berarti heurek dijualnya. Lah cang telepon heula aki-aki euy.
Kan speaker kan wae heuh. Sok cobaan gerak. Tanyakeun heula nu meulina. Teu diangkat. Kaki. Yo. Duh. Yo, halo. Yo, aya sawah teh aya nu ek ngajual ye. Oh, Hayang 50 juta. 10 juta. 50. Tawar deui we, tawar deui. Eta teh menang nawar 50 teh. Tadi nomor 250. Wah, tawa mun ngaganjelkeun sorangan. Henteu, asli ieu mah sabaraha hektar? 200 hektar. Oh, Heeh. atuh nyokot we ganjelkeun we ku sorangan bae aing teu mere heuh. Sok transferkeun ka dieu atuh kawingkeun. Jatuh ujug-ujug transfer bae semacam pararugu. Apaan DP-na? DP wae. DP-na. DP na. Heeh. Aya meureun lah 100 mah DP na mah. 100 naon? Hah? 100 naon? Ai DP masal aya keur komisi maneh wae meureun lain. Nya henteu atuh satengahna 25 juta. Oh gitu. Heeh. Geus aya papanggih jeung nu bogana. Geus geus ngobrol, manehna butuh henjang nyandung cenah. Oh, ai butuhnya nyandung mah 15 we lah kitu. Heeh geus kitu lah Bang. Ah, Aya geus bae. Geus transferkeun ya. geus. Ah, jadi duit. Bener euy. Tah ayeuna kumaneh olo si beliterna. Ya, gawat lah. Yap. Gawat atuh. Tingali aya di saung heuh. Gawat. Yo, sorangan nyulik budak si mana? Ieu, teuing ngingilu di tukang ieu teh. Nyaho napel we. Budak sahan dibawa Be atuh sugan menang duit dina budak nya teh. jepret. Astagfirullahaladzim. Aing geus Sia mamawan kurang ngadeo ka dieu rek naon? jih, naon maksud? Bisniseun. Business is real. Is money. Ih, ieu budak bisi. Iya. Naon doning aing 5 budak. Baik di bawah nantinya. Nunutur geura. Budak sah. Ieu mah ka dieu. Cium sini culik. Nya udah sini dia. Ya, dia sian eta mah. Iya. Tah geut Ya. ngobrol. Siap. Bisnis piduitin. Atau ieu teh sama saya teh. Wah, ingat tuh. Weh, nyandung. Nyandung siapa? Pan Ya, tadi hayang. pan tadi cenah yang nyandung. Ya, dengekeun. Shoot. Ayo naik meuli. Tah. 40 juta. Kesan. Tah. Ayeuna keneh. Nah sia. Pan aing bebeja ka sia teh. Sawah moal dijual 100 juta ge ku aing. 40 juta di kesan jang nyandung. Nyandung boga kabogoh pan tadi teh. Pamajikan 2. Kanu kolot aya kanu ngora. Capek kanu ngora balik kanu kolot. Apa nu ngora ge can aya. Gampang. Pamerankeun konsep 40 juta pokoknya mah langsung bisa nyandung. Eta bisnis ya teh. Bener 40 juta di kesan di DP-an tah. Mah ieu HP aing. Sakan. Pan tadi nitip ka urang lain. Oh. Iya. Tuh, ieu DP-na tah 15 juta. Kumaha? Di DP-an 15 juta ayeuna keneh. Aing moal kadeo ya ku sia Mang Bedo. Aing percaya ka sia Mang Bedo. Geus, Sok 10 juta. Jang nyandung lumayan. Jam nyandung 20. 20 aya keneh 20. Jam nu kolot 10. 10, jang nu ngora 10. Aduh, keala euy. Aing tadi niatna mah ka jual kebon aing teh. Kebon mah payo 40 juta. Ituna teu butuheun nya. Heeh. Yo, kebon mah bebantan ngilang sabaraha 500.000. Keala lah. Nya, gampang lah. Transferkeun nya. Cepena 12 nya. Eta sok transferkeun. 15 jutanya. Rekeningan mana? Tatan beta. Iya. Heeh. Tah, 15 jutanya. Sabus. Tah. Dealnya 15 jutanya. Geusnya. Mantap euy. Dealnya. Mantap aing. Geusnya 15 juta. Mantap. Mantap. Kayak nu meulina tah ka dieu kuing. Heeh. Mantap nyandung. 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 Mantap, Pak.
Gua cek Ya, budak nu tadi kemana kan? Ih, anjir. Leungit. Ucing. Baiklah. Ucing turun. Oh, ucing turun. Ih, lain ucing turun. Tah, dulu. Iya, turun. Itu tuh sawah teh kurang geus di DP-an. Anu bogana. Geus dibikeun. Geus. Jadi, Geus jadi, tinggal nyamperkeun cing mangatok ka ditu. Da emang buli teu ieu apalin. aya Anu kamari lain Heeh, anu tadi gitu heeh. katakan Heeh, nu aya saung. Ka emang buli teu ieu di saungna ge. ada geus ditransfer? Geus sapan tadi ditransfer 25 juta DP-na. Asli. Jadi, jadi tuh duit mah teh da biasanya getaran nyekal duit. pakai kertas Geus. Geus di DP-an. Geus cing tinggal kali itu, tinggal sama yang bereskeun. komisi berarti Gampang komisi mah. Tenang we, kalem. Jing, Abung sampereun. asa biong percaya. Hah? Pasti ayat tungtungan ieu mah. Nah, urusan lagi si itu orang Aku mau jeung ngalibatkeun jalma ieu. ya Ci apaan jeung si ieu? Ningalina urang nu kieu mah moal balik ningalina urang. Ningalina sorangan. Ieu. Aduh, aing. tanpa beban keun wae antep urusan manehna eta mah Yalah karting Oh, jadi urang mah tinggal- pokona mah geus tinggal ngingetan, kaditu. geus merhatikeun nya. Ulah disalahkeun urang mah da teu iluan kita. geus ketemu bujurna iya tuh Bujur. gampang. We bujur. Mam tah bujur. Jeung di Astagfirullah. Padahal mah kadi ngata Bener itu ya bener geus di Tuh, DP-an. ngesot tuh sendalna aing mah. Geus tah. Jeung ngeureut tah, urang ka dieu. Cep balik. geus hasil ieu. tak ieu nu boga teh meureunana nya Ih, urang mah ulah cicing bisa kena ka dieu. Wow. wawu lah kajenting komo wawu Ih, aing mah geura. anu gaduh sawah ieu anu kawitna gaduh sawah ieu Heeh. geus tong cicing di dinya da geus dibeuli sawahna ge Yo, ari anu meuli teh tong balaga kitu ji. Kumaha maksud? apa nih geus dibeuli sawahna Diuk heula. Cari heula ih. sawah aing ya nama ieu teh Diuk heula sing bener, malapah bahasa teh geura. aing ieu di dieu ayeuna mah Yuk di dia ngomong sing bener. Yo, Bapak kuring kira. Kira. Yo. Yo, ai bahasa teh kudu malapah sing sopan. Urang teh orang Sunda. Sia nyaho teh kolot aing beutan sia kudu sopan Ih. ka aing kan jadi kolot. Aduh aing ngomong teh. perasaan asa ganteng aing Ganteng sia. Kan kolot mah kolot aing deuleu banget aing kehet. Yo. Ari si Osep. Eta bebeja nu boga nu ieu. aduh kateng pokoknya mah meuli we urang mah Ih, aing geus moal waras ieu mah aing mah. Atuh sia malina sabaraha? Hah? Malina sabaraha? 50 juta di DP-an ku aing 25 juta mata kaling untung di dieu aing geus nu aing ge mah sawah mah Ye, dengekeun laki-laki nya. Ji. Aing dinta DP teh 15 juta. Harga sawah 40 juta. Ka aing bebejana eta jalma eta widu. cia atuh kadikeun duit aing tah sabaraha 10 juta tina DP Pan aing DP-na ge 15 juta boloto. kapan teh aing ge 25 juta Nyaho teuing. Nah sing amanah ka aing. Aing Siapa? kuang ditransfer gen. cia 15 ieu juta. teh kumaha nu ngajual teh Yo, matangna geura tong sok percaya tadi teh ka si Osep. duka teng si Yosep duka teng ieu na nu ngalawadingna pokona mah teh aing DP 25 juta ya untung aku ngaku 15 juta cek kadikeun 10 juta deui Sia ku aing. Geus pentanang ke ka ditu, bugukeun deui riungkeun. kapan itu nu mawa Lieur aing ieu. Maksudnya aja nah. dibeli geus tuh Jaban wabuh deui aing mah. dibeli tehnya Yo. 50 juta Kela. aku kena 40 juta Kela cing. Ai teh Teu urusan ieu mah nya. Ieu wawuh cik nya. uruskeun Mual. Tadi mah erek diuruskeun da wawuh kararagu. Cih, ente Moal. Yo, kapan tadi teh di ditu teh aya Ih. anu kasep di ditu teh tadi teh Ah, untung tuh tahu we cicing pusingkeun ieu mah kalau musingkeun. Saya musingkeun batur. nah musingkeun Termasuk aing pusing Yo, ku sia. pokona mah geus kieu. Ayeuna mah ulah gampang percaya engke mah. cih Teangan heula anu ejab gobulna jeung saha, itu mah da calo. aya tah di dieu Ulah gampang Pasti percaya ada. ka calo. Yo. Ih. naon Ya, ai teh? bapak kuring ieu. DP 25 juta nah ngomongkeun 15 juta kadikeun atuh 10 juta ka aing Anu kan dina transfer Aing ku eta na ge 15 juta ka aing. 25 juta Ajang teuing kehet. cih nah kumaha teh teh Geus teu urusan ah. Terting. Kabur. Cair. Akhirnya Cair. Teleskop.
Anjing mun saeutik pisan. Da wasep capek geus. Yo. Kebayang tuh. Mang Bunter jeung Aki Rabik. Gulinya. Garlota juga kumaha.